wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing rerencangan sadayana. Kumaha darama? Alhamdulillah. Simkuring sabaraha kanca bade ngapresentasikeun hasil laporan kagiatan nu didamel ku simkuring sareng rerencangan nu judulna memperingati Sumpah Pemuda. Santaacana tepanikeun wasta abdi Teh Nur Aulia. Ustaz, ada dulu terjadi. Wasta abdi sekarang terjadi. Wasta abdi Pak Muhammad Sani. Wasta abdi Resilhan Yalu. Wasta abdi Wilujeng yang seni. laporan hasil kegiatan memperingati Sumpah Pemuda ke-84 di Kampung Seberang. Dina raraga peringatan Sumpah Pemuda anu ke-84 Pemuda Paguyuban Seberang Kota Tasikmalaya ngayakeun kagiatan akustik, tablik akbar jeung gerak jalan. Dina acara gerak jalan teh ngayakeun hadiah-hadiah nu harari sangka warga Cimarak sumanget piluan kana acara. Supados lancarna ieu kagiatan, mugia sadaya tiasa ngiring mantosan kana ieu kagiatan. Waktu jam 4 dilaksanakeun ieu acara, hiji kagiatan tablik akbar dilaksanakeun di poe Sabtu 26 Oktober 2022 jam 7.30 Tapi kagiatan akustik dilaksanakeun di poe Sabtu 5 November 2022 jam 7.30 nepi jam 10. Kagiatan gerak jalan dilaksanakeun di poe Minggu jam 7.30 nepi rengse. Tempatna di Kampung Cimarak RW 3 Kelurahan Sukaasih Kecamatan Pamilon peserta dina ieu acara ada Kepala Desa Kampung Cimarak, RT Kampung Cimarak, RW Kampung Cimarak, sareng sadaya warga Kampung Cimarak 03. Waragan jeung ieu kagiatan anu katarima teh nyaeta 15.250.000 anu sumberna di Ikatan Modal Murid Cimarak. Eta waraga teh dipake pikeun rupa-rupa kaperluan jeung kabutuhan pagelaran. Ieu dihargai. Dana katarima 15.250.000. Muka luar 125.000 kanggo proposal. Muka duana 50.000 kanggo pengadaan surat. Muka tiluna 5 juta kanggo hadiah. Muka opatna 2 juta kanggo sound system. Muka limana 1 juta kanggo panggung. Muka genepna 450.000 kanggo banner. Muka tujuhna 100.000 kanggo pamflet. Muka dalapanna 50.000 kanggo transportasi. Muka salapana 3 juta kanggo konsumsi. Muka 10na 1 juta kanggo balik. Muka 11na 1.500 kanggo santunan. Muka 12na 75.000 kanggo selain belajar. Muka 13na 75.000 kanggo perangkat acara. Muka 14na 150.000 kanggo tiket. Jumlah sadayana 14.850.000. Sesa saldo disimpanna aya 400.000. Kegiatan tablik akbar bermaksud tauhid. Aliran acara nama pembukaan baca Al-Quran, santunan, tausiah, penutupan, doa, sareng mangsa sarengan. Ari akustik mah yang acara pembukaan, sambutan, ketua acara akustik, sareng penutupan. Ari gerak jalan mah apel panitia pembukaan, sambutan, jeung pangarahan ti kepolisian, start gerak jalan, finish gerak jalan, sareng pengundian isoma sareng penutupan. Hasil kagiatan ieu lumangsung lancar, warga Kampung Cimarak bungah ku ayana acara kagiatan ieu. Kagiatan ieu oge tiasa ngajalin silaturahmi warga Kampung Cimarak RW 03. Kegiatan memperingati Sumpah Pemuda lumangsung kawangan langsung tunjuk jeung ralancar anu geus dijieun samemehna. Diayakeun ieu kagiatan teh supados warga Kampung Cimarak teh heula ka Hari Sumpah Pemuda nu dina
Ayeuna di lain kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.